Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wal anbiya'i wa mursalin wa ulai wa suhada'i wa sholihin wa jam'il malaikatil muqarrabin wa ususan la rusyabrul qadi ajilani wa ususan la ruhi Sayyidina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa usun laruhi Bapak Ibad Badu Jaman bin Aki Jamil wa usun laruhi Kiai Haji Indana wa bin Kiai Haji Acetap Sunji wa ususon ilaruhi Kiai Haji Adang Badudin bin Kiai Haji Acetap Sunji wa ususon ilaruhi Mama Ijudin bin Mama Sueb wa ususon laruhi Mama Tubagus Bakri wa ususon laruhi Abuya Dimyati wa ususon laruhi Abuya Uci Turtusi bin Abuya Dimyati wa ususan larihu ila ruhimus sanifu kitab Qatrul guys bisarhi masail abilais al-alim al-alama al-bahir al-fahim Syekh Muhammad Nawawi al-Jawi nafa'allahu bihi muslimina amin usuli mapuri musilsilati wa mu'minina wa mu'minat wa muslimina wa muslimat al-ahya'i minhum wal amwat lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana amin. Alhamdulillah patebang diserang para wargi sadayana para santri di mana wae ayana mukimin wa mukimat wa muslimina wa muslimat urang lajengkeun kana pangaosan kitab Qatrul Ghais fi Masail Abilais masalah ilmu tauhid. Penting kamari urang tos ngaos taklim ilmu tauhid teh kudu diheulakeun ngaji dasarna ilmu teh nyata ilmu tauhid mengenal Gusti Allah taala kalawan dalil-dalilna. Iya lanjutanana ilmu tauhidnya lanjutan tina kitab Tijan Darori teh aya kitab Qatrul Ghais. Ieu masalah keimanan urang ditambahan di dieu. Pengetahuan urang tentang para malaikat, tentang masalah-masalah keimanan kabeh ditambahan dina kitab ieu teu aya dina kitab Tijan mah. Kamari urang tos ngabahas malaikat teh aya malaikat saparoh, aya malaikat naon? Kamari teh hafadhoh aya malaikat hamalah aya malaikat katabah aya malaikat katabah tos dibahasnya dina Qatrul Ghais kamari malaikat teh malaikat katabah aya bismillahirrahmanirrahim halaman 5 nu aya kitabna sapertos abdi upami abdi sadina ngalogat mangga lereskeun wa minhum jeung eta tetepina sawarehna malaikat katabatun ari aya malaikat katabah wahum jeung ari ieu malaikat katabah teh alladzina eta anu malaikat sahuna anu nyalin itu malaikat kabeh minnal lauhil mahfudi tina lauh mahfud wahum jeung ari ieu malaikat katabah teh al malaikatu eta malaikat al kiramu pirang-pirang anu marulya al-katibuna tur pirang-pirang anu narulis kabeh wa minhum jeung eta tetepina sawarehna ieu malaikat katabah teh ashabu ajnahatin ari anu ngagaduhan jangjang janahaini tegesna dua jangjang likuli wahidin pikeun saban-saban anu sahiji minhum eta tetep pikeun ieu malaikat katabah wasalasatin salasatin jeung tilu jangjang lisin pin pikeun sagolongan deui akhoro anu sejen minhum ti ieu malaikat katabah. Jadi malaikat katabah teh nuliskeun teh anu dua jangjang aya nu ngagaduhan tilu jangjang wa arbaatin jeung anu ngagaduhan opat jangjang lisin pin pikeun golongan akhoro anu sejen minhum ti itu malaikat katabah wa yazidu jeung nambahan saha Allah Gusti Allah bi khalqi ajnahati dina ngadamelna itu jangjang fil ghairihi dina liana itu golongan makana perkara tak tadihi anu netegenan kana ieu ma naon masyiatuhu pangersana Gusti Allah wa hikmatuhu jeung hikmahna Gusti Allah.
Jadi anu 2 jangjang 2 jangjang malaikat katabah teh anu 3 jangjang 3 jangjang anu 4 jangjang 4 jangjang sareng Gusti Allah nambahan kumaha pangersana Gusti Allah aya nu lebih ti eta. Tanbihun ari teh hiji pepeling qauluhu ari dawuhan ki musonik hamlatun tegasna lapad hamlatun wasaparatun jeung lapad saparatun wa hafadhatun jeung lapad hafadhatun wa katabatun jeung lapad katabatun bi fathi ahrufiha eta tetep kumake patahna pirang-pirang hurufna itu anu kabeh. Tah saparatun hafadhatun katabatun ye hamalatun mimiti nanya tayu malaikat aya 4 tos dibasnya hamalatun non wae anu nanggai aras teh ya ieu hamalatun mah telepat mah sifat-sifatna kos kumaha ukuranna kos kumaha aya nya di tos dibahas rupana kos kumaha tos dibahas kamari dina sebelum-sebelumna aya di playlist. Tah bi fathi ahrufiha kumake patahna pirang-pirang hurufna itu anu kabeh asalasati anu 3 wahia jeung ari itu malaikat teh wahia jeung ari itu kalimah teh jamu hamilin eta jamakna lapad hamilin hamlatun teh jamakna lapad hamilin wasapirin jeung lapad sapirin wa hafidin jeung lapad hafidin wa katibin jeung lapad katibin. Wa quluhum jeung ari sakabehna malaikat makhlukuna eta anu didamel kabeh. Jadi khaliqun anu ngadamel, makhlukun anu didamel. Makhluk urang teh artina makhluk teh bahasa Arab. Hartina teh anu didamel isim maf'ul tina lapad khalaqa. Gitu. Khalaqa yakhluqu khulqun fahuwa khaliqun wa dzaka makhlukun. Lamun Allah mah khaliq hartina anu nyiptakeun lamun makhlukun makhluk isim maf'ul anu diciptakeun eta segatna ay maujuduna tegasna anu diayakeun kabeh bi ijadillahi ku ayana ku ngayakeunna Gusti Allah iyahum ka itu para malaikat qagoirim sacara liyana itu malaikat abidullahi tur itu malaikat teh hambana Allah fala yakuluna atuh henteu aya anu ngucap itu malaikat syai'an kana hiji perkara oge hatta yaqulu sahingga ngadawuh Gusti Allah hu kana itu syai' kama sapertikeun perkara huwa anu ari itu ma sya'nul abidi eta sacara kalakuanana hamba al muaddibina anu berpendidikan kabeh anu terdidik kabeh. Jadi lamun teu aya anu diucapkeun ku malaikat lamun Gusti Allah henteu marentah ngucap kitu misalkeun Gusti Allah ngucap la ilaha illallah terus eta malaikat yang ngucap la ilaha illallah henteu ngucapkeun anu sejen. Lamun jeung Gusti Allah malaikat nu ieu bagianna Muhammad subhanallah teras wae maca subhanallah henteu ngucapkeun kata-kata anu sejen tah. Malaikat mah makhluk anu terdidik lamun ku Gusti Allah diwarang kitu teh nurut kitu. Kitu. La yusofuna tur henteu kasipatan itu kabeh malaikat bidzukuratin ku pirang-pirang sifatna lalaki wala bi unusatin jeung teu katersipatan itu malaikat ku pirang-pirang sifatna awewe. Jadi malaikat mah lain rupa lalaki lain rupa awewe henteu kasipatan ku sifat lalaki jeung henteu kasipatan ku sifat awewe dina kalakuan dina bentuk dina rupa dina sagala rupana. Paman mangka ari sahaning jalmana yang taqodo anu nekadkeun ieu si jalma unusatal malaikati kana kasipatan ku sifat awewena malaikat au hunusatuhum atawa kana wanduna itu malaikat hartina wan hunsa teh naon bencong. Urang teh nekadkeun malaikat teh kasipatan ku sifat awewe atau rupana seperti awewe atawa seperti wandu henteu lalaki henteu awewe. Lamun jalma nekadkeun kitu bahwa mangka itu si jalma kafirun eta kafir. Otomatis kafir. Bil ittifaqi kalawan ittifaq para ulama sepakat para ulama kabeh kafir. Waman jeung ari saning jamana yang taqodo anu nekadkeun ieu si jama dzukuratahum kana kasipatanana itu malaikat ku sifat lalaki
bahwa mangkar itu si jama pasikun eta pasek. Lamun mah nekadkeun malaikat teh kasipatan ku sifat lalaki jiga lalaki kitu dina sifatna atau dina rupana, lamun nekadkeun lalaki mah nepi na ka pasek hungkul, henteu nepi kana kafir gitu. Walaisa lahum jeung teu aya lahum kaitu malaikat non syahwatun syahwat. Aistia kun nafsi tegasna henteu aya henteu nyongsrongna nafsu. Wala nafsun jeung teu aya nafsu. Panafsu mangka ari nafsu sab umaro tabin eta aya 7 pirang-pirang martabat. Sakitulahnya ke dibahas nafsu aya 7. Wallahu a'lam bissawab.